Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari channel YouTube Padepokan Macan Putih Siliwangi. Nah, kami sengaja bersilaturahmi ke sesepuh ataupun pun guru ya, selaku perguruan Padepokan Macan Putih Siliwangi serta seni budaya Debus Caangon. Kebetulan di belakang kami juga ada Ki Dalang Uus ya. Nah, di sini kami akan mempertanyakan perihal yang sedang saat ini viral atau booming ya, mengenai Alteria Dahlan. Nah, kami akan bertanya-tanya apakah mungkin ada hikmah di balik semua ini, tentang apa yang telah diutarakan Dahlan yang sampai memviralkan jagat raya khususnya di bangsa Indonesia. Mungkin nanti ada komentar ataupun kritik dari Ki Sarkam Caangon, juga dari Ki Dalang ya. Mari kita saksikan bersama. Jangan pernah lewati tayangan-tayangan channel YouTube kami. Bangga kita sayogikan. Insya Allah semuanya akan menjadi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Udah isinya mau bahwa forum sudah coba bertekad bersama secara konstitusional supaya tidak kembali harapan untuk bisa berbincang tegak. Aspirasi orang sudah. Kami berharap tidak ada diam. Indonesia sudah terbentuk daripada keberagaman, kawan-kawan. Indonesia sudah terbentuk dan terlahir atas dasar pluralisme, multikultur, kawan-kawan. Hari ini Indonesia yang seharusnya wakil anggota dewan adalah representasi daripada masyarakat yang seharusnya itu orang ditinjak, itu orang diturunkan derajatnya. Suku Sunda damai, tapi lamun diusik pasti ngulek, pasti ngulek. Orang Sunda lain eueuh, orang Sunda lain eueuh, tapi orang regreg yen orang Sunda hade, pokoknya hade. Yen eta si Alteria Dahlan kudu beta ampura tina hatena, tina hate leutikna, kirang bara eta si Alteria dipecat. Orang asli Sunda, orang terus Sunda, orang nurut naon anu aya di budaya Sunda. Ngaku kabeh budaya Sunda. Ada tuntut harus dibacat. Bahwa forum sudah coba mendorong agar Forkopimda coba melayangkan surat resmi yang ini. Bupati coba, ketua DPRD coba, Kapolres coba, mencari coba. Patuyo, mana ibu-ibu? Urang Ciamis, urang Sunda, urang Galuh. Anu cenah disebutkan bahasa Sunda di lecehkan ku Alteria Dahlan. Sok keluarkan. Benar di partainya. Orang Sudaya, orang Sudaya, ayo, orang Sudaya, ayo, orang Sudaya, orang Sudaya. Tanya ya, sepuh kita mengenai tadi yang dijabarkan, adakah komentar ataupun kritik mengenai Alteria Dahlan yang telah seakan merendahkan forum orang Sunda khususnya? Kaki Sampurasun. Adakah komentar ataupun kritik tentang mengenai Alteria Dahlan ya, yang saat ini sedang booming di jagat raya bangsa Indonesia? Apakah ada hikmah di balik semua ini? Hikmahnya itu apa?
dan komentar ataupun kritik Aki seperti apa tentang Alteria Dahlan tersebut. Mangga Aki. Kritik-kritikan Alteria Dahlan Bu Aki didengeng, ditinggali gitu kan. Artinya itu salah satu mungkin teguran kan gitu, karena masalahnya udah sampai ngomong bahasa Sunda. Nah itu diambil hikmahnya ketika bahasa Sunda tidak diperbolehkan Bu Ahmad Dahlan Alteria Dahlan, artinya itu salah satu kekuatan Sunda ketika tidak diperbolehkan bahasa Sunda, terus muncullah orang Sunda bersatu, itu kan hikmahnya, kan gitu. Tinggal Alteria Dahlan itu salah, kan gitu meren. Salah, piraku kudu bisa salah. Artinya itu salah satu, artinya bisa Sunda bersatu itu karena kesalahan dari Alteria Dahlan. Ulang ambil hikmahnya kan gitu. Nah kumaha carana kekuatan Sunda teh luar biasa. Sekarang tidak diperbolehkan bahasa Sunda tidak diperbolehkan. Tak gitu modern. Nah menurut kita seperti apa gitu kan, pandangan-pandangan seperti ini terjadi Alteria Dahlan itu yang sekarang ramai gitu di orang Sunda kan. Ya, ramai diperbincangkan. Aisyah nama orang Sunda. Memang khas Sunda itu kan kita orang Jawa Barat. Ya. Kemudian mempunyai memang khas Sunda. Memang Sunda harus dibanggakan. Kita istilah masalah Sunda tidak diperbolehkan lah, dilarang, jangan sampai dicampuri dengan bahasa-bahasa lain. Ya. Khusus kalau orang Sunda ya Sunda aja gitu. Seperti abinya Sunda, seperti abinya orang Sunda, yang biasa bahasa Sunda. Ulah kebikan kan dilarang bahasa Sunda diterapkan jadi bahasa nasional. Itu kan masalah kesalahan Dahlan umpamanya itu orang salah, jangan disalahkan. Ya. Tekengin di salah kurang lurus ke. Kurang cepat hikmahna gitu. Mudah-mudahan ucapan anjeunna teh sing aya barokahna teu urang. Lamun dicara mangger keneh wae mah mungkin. Ya, dicara musofa dicara anjeunna ke pos itu berarti hak anjeunna kan kurang tinggalikeun kumaha. Kurang poro we jiga nama kan gitu. Ya, masalah Sunda, kamu sama dengan Sunda, jaga wibawa Sunda. Memang bahasa Sunda mas Sunda asup naik tangga, memang sok tidur hari baik. Mohon. Gitu, tekawun ngadeg benten sareng orang Jawa. Ai Jawa mah kan jaga wibawa. Ya. Upami ka mana-mana teh orang Jawa mah kieu, kalau di Jakarta sekian tahun benten sareng orang Sunda. Ai Sunda mah karek 2-3 minggu sabulan lamina, geus gece aya budi. Tah sifat Sunda. Naon sababna? Kaayana naikna teu daek. Tapi ngan ulah direndahkeun masalah Sunda. Sunda anu boga khas tina masalah gamelan seni budaya Sunda, seni tradisi anu teh bahasa Sunda. Urang nurutkeun ceuk paripaosna, urang neruskeun tina patapakan para wali anu ngawaris ka urang sadayana ti kawitan luhur tapi ka urang ayeuna. Berarti sangat jelas ya, tindakan Alteria Dahlan itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa ya. Jadi memunculkan orang-orang Sunda sejati. Itu Sunda sejati harus muncul. Persatuan orang Sunda terlihat. Kemarin kejadian demo besar-besaran itu belum semua. Iya. Belum se-Jawa Barat ya. Jawa Barat. Karena sepengetahuan saya, Tatar Pasundan itu penduduk jiwanya sampai 40 juta jiwa, sangat besar. Dalam arti demokrasi pun sangat berpengaruh. Makanya ketika orang Sunda merasa dihina atau dilecehkan, ya kami selaku orang-orang Sunda mungkin bangkit ya, memperlihatkan bahwa inilah Sunda. So bukakan Sunda asli. Tapi kan tadi ada sisi baiknya dari komentar Aki maupun di dalam. Dari semua kesalahan ada hikmah. Iya. Yang hikmahnya ya hikmah Dahlan tersebut ya, mengandung hikmah ya itu memperlihatkan orang Sunda kehebatan, kebersamaan, kekompakan, keguyuban. Jadi anu dalam arti ikat anu Aki pernah bahas dan ikat itu persatuan keikatan terlihatlah saat ini. Nah gitu. Ya mungkin ada pesan-pesan untuk kami lah selaku orang-orang Sunda mengenai tindakan-tindakan ataupun kasus yang sekarang lagi rame ya. Kita tuh harus seperti apa? Apakah harus selalu mengkritik keras? Apakah seperti tadi mengambil hikmahnya? Jadi mah minta kepeling lah ke orang-orang. Apa sifat jalma tadi itu sifat roba.
salah wae lain setan benar wae lain malaikat dengan tina hikmah kabar betul. lamun salah dina ngecak tina asalkan lamun laras dicak tina kalasan saumpamana ai sifat ai kan aya paripau sawa aki teh makan sifat Rahman jeung sifat Rahim aya pasangan berang jeung peuting beurangna jeung peutingna awewe jeung lalakina istilahna nya aya salah jeung bener anjeunna dicak tina kasalaman enggak masalah menyalahkan Sunda sawios urang Sunda ulah cicing dan bangkit ayaan Sunda teh kumaha nya anu salah urang luruskeun kan gitu meureun ulah dicari tah kitu nu salah urang luruskeun nu bener kumaha carana urang kena bijak tah kitu meureun nah kitu orang Sunda teh karena Sunda itu kan ideologinya mungkin kudu silih asa, silih asi, kan gitu. Tapi itu orang Sunda. Naon sababna? Lamun hiji jalmi rek lupas kana ajaatan lupas kana ajaatan mati asa. Naon sababna geus ditakdirkeun jin geus ngayakeun tadi minta kana kagungan Allah taala teh jin hayang dipanjangkeun umur diwidian ku Allah. Diwidian ku Allah. Hayang aya kasaktian jin diizinan ku Allah. Naon sababna sakeun ngagoda umat-umat Adam wahnu teu kakuatanna digoda ku jin eta. Tah eta, kos Mang Adit mah kagoda wae. Keun bae da eta masih masih patna jalma jiwa narayana. Jiwa narayana lamun perwayangan dia narayana can jadi kresna tah. Gitu. Lamun narayana mah baheulana ge tukang ger aya bohong ribut di dinya. Tukang di mana aya tempat-tempat ribut di dinya. Cam kedo ge mah gitu. Sangkedo ge aya palobana narayana. Gitu meureun. Dan asup kresna mah paneureun ilmu pare aki nu diangge ku urang Sunda mah. Mohon. Ilmu pare lamun pertama urang tangga mah geus karek boka tangga ka langit saha nu bisa ngaluhuran aing. Tapi geus ngeusi mah geuning aki alhamdulillah katungkul. Mun bijang kuno kolot budak kali-kali teh kan geus keun antep wae dipitukeun. Nu penting mah ulah sieun ku bener. Sieun soten ku salah. Jangan mah kitu. Keun eta mah jiwa narayana keneh si Akang eta mah. Dia lamun bener ulah ngarakepan bener wae. Lamun salah ulah digedrekeun. Kudu narima tidak kasalahan. Kan aya pekeling teh silih elingan begitu. Silih asa silih asi cek aki teh silih asu jeung sasam. Itu aki salaresna. Ada masalah dalam gerak itu tuh alhamdulillah aki barokahna. Sok pasti aya barokah kali aki. Amin, amin. Kurang pajengkeun ayeuna kurang saupamana ngagaduhan seni, ai seni teh ulah janten seni wae. Kudu janten seni mah tongtonan sing janten tuntunan betul. Itu ulah tongtonan ditongton wae, ulah laku lampah kos keuyeub. Nah, lieur eta kos geudeuna cek batu mah cenah keuyeub haram soten lampahna. Ai molotov lalajok kana boleh panon molotov. Ai leungeun ka pamajikan batur kurang kotor. Bener asup liar. Tanya kuan ke bapak majikan si Aki pun Aki teh nyambek meureunna. Tidak mereka beli mobil. Jadi sanes nu diharapkeun we sanes keuyeupna. Lampah. Laku lampahna kan gitu. Lakukan keuyeub. Cahaya dalan teh lain dalanna nya. Kan ku sifat atau Panana panana. dalana mah mulia. Sifatna teh manusia. Ya, urang care, Ya. lamun angger keneh wae urang poro. Mun gitu, Poro teh diamprokan kumaha carana? Gitu ulah diporo urang dikepung-kepung kok Aneh. Poro kumaha konfirmasi jeung adina kumaha saha solosina nu sae. Itu panginten lagi. Itu orang Sunda tuh ulah eleh deui atuh kana cek eta teh mah teu sumbangan naon cek dar sodak mana atuh silur Sunda negara kalaluar ka Sundana ulah dipake Sundana doang bisa ucapun tapi kalaluar Sundana teu dipake nya Subang teh cek dul sumpah. Nya. Adina teh urang Sunda teh lain kabayan kan gitu. nya Kadinya. kurang Jawa Barat tempat urang masih Siliwangi kudu Siliwangian Sili asa, sili asu, sili wangian, sili kelas sili asu. Aki oke paling lain agar nyepeng tina seni, tina sili wangi. So kurang wangian, anu salah orang sekitar. Supaya kurang pro, yang kurang sadaya. Nanti bahasa Sunda terlalu lanjut. Tak gitu, saya nanti urang cokot hikmana kan kita kan cokot hikmana ayana atreya dalan umi
Sabrina memungkinkan sama aja orang teh diudangkeun bahwa orang Sunda teh tadi nama gini kamana orang Sunda teh ketika aya terjadi ieu teh orang Sunda teh luar biasa ini kan gitu bahasana doang teh komo lamun orang Sunda ditoe nya asal mah luwih-luwih loba kekuatan Sunda sing kade pan tadi lain ka atraya dahlan wae kan sanesna hati-hati ka orang Sunda ada orang Sunda mah wani karena benar sieun kan salah sing hati tina letah letah teh bertulang tadi luar biasa bahaya karena eta teh sumut maneh teh sarua jeung mau maneh kan gitu bener mulut harimaumu cenah bahasa lokal Bahkan cek kita masalah itu karamat itu sangat mual lebih sangat tibatan sumut. Sangat nageta. Pantes orang Sunda ayeuna nya dikitukeun teh merasa terhina, merasa terusik pantes. Sarua abi oke terusik, tapi lain cara ibaratna cara geus salah kudu disalahkeun jeung kudu diluruskeun. Lamun hese diluruskeun nya kudu dikumahakeun pan gitu. Aya hukumnya. Nah, orang Sunda mah para ratu kan hukum ku adat-adat tetep di nya dianggo ke orang Sunda. Tak eta mungkin orang Sunda makan aya paripaos mimpi kedah amis ngalak kedah mental kudu langgung kandungan lain aisyah bogor sapanon cara sapakan orang Sunda aya nage tadi oge pan mimpi kedah asina mental mental teh kedah kasaha urang anu didatangan teh urang datang model aki tebi datang ke kali arang asal teh aya nu dimaksud urang sadar aya anu dimaksud teh kieu datangan silaturahmi heula lamun ieu aki teh buat teh hayang iskeun pikir di dieu teh silaturahmi ka karuhun di dieu mudah-mudahan sing barokah sing aya dina kamulyaan bener kitu aya sifat Sunda mah hoyong teh aya kamulyaan jeung aya kagibaranana menta kanu kagungan urang sadaya jeung milarian dulur kan gitu. Apa aya paos musuh hiji lambatan 1000 ai paos dulur 1000 musuh hiji masih enak pulang keneh wae eta dulur anu 1000 teh gitu orang Sunda maka teh mudah-mudahan urang cicing Sunda teh sing aya barokah percaya hayu urang geuikeun bangsa Sunda urang turutkeun urang lajenkeun ka ieu modal ieu panita warisan nenek moyang urang manfaatkeun mudah-mudahan sing aya barokah tutunan di tongtonan urang kage kapayuna keur bakal itu anak urang di kapayuna Amin. Poin utama ya berarti ini singkatnya poin utama pembahasan ini karena kan pepeling hati-hati dengan bahasa lisan yang harus dipikir disaring gitu saja ceplos-ceplosna mengakibatkan ya hal-hal seperti kemarin terjadi ataupun saat ini terjadi karena ucapan aja milih ucapan kalepasan pada bukan zaman tadi anu kau disebarkan itu bukan pamandegan anu pasti milih ka 3 istilah kalepasan ngomong kaca lepot ngomong disoledak bahasa cenah sopamana gitu kurang ditepungan kumaha saena konfirmasi urang solusinya kada kumaha karena bisa orang Sunda tidak diperbolehkan mah harus pakai bahasa Indonesia. Hari bahasa Inggris pemenang. Oh, tak itu kan sakit kayak kata gitu.